hese ari uak komo pan ayeuna mah olodo wa ari uak mikir urang ge mami ge pan dipacilingan nya sorangan beda-beda teuing ari uak gas eta ge geus wa urang oge da rumasa urang oge ngilu ka maneh ngan omat pingkeun deui mah sanajan urang ngilu ka maneh ulah kitu wa da urang teu diri hate demi Allah wa gas eta ge geus cek urang oge ngan pingkeun dipapingkeun da mana teh jeung aing teh sanajan siang gede da aing teh sieun ku sia teh alah si wanian sanajan aing leutik moal ditarajean sia teh ku aing buset tuh kabina-bina teh zamanan sia kolot aing budak aing mah teh sieun urusan beneran mah teh sieun gas geus eta oge aing geus manggeus atuh ngan omat we ge maulah piketuan deui wa da urang teh sanajan kahanapeun ya kewajiban nu kan saluhureun kan sahanapeun teh titaheun jeung bereun dengekeun ku uak ajen aing teh ajen bina-bina teuing ari uak gas geus eta oge ngan omat